Tahu bulat digoreng dadakan, digorengna dagingna deh, digorengna batu minyak tanah, adi alami gurih-gurih enjoy. Akang, ucu, barade tahu bulatna. Kadarieu, Pak Haji, Bu Haji, kadarieu. Tahu bulatna yeuh gurih-gurih enyoy. Astagfirullahaladzim, saha wayaki dagang tahu bulat. Kesadar gitu, dia telah masihkan jam 3 subuh. Astagfirullahaladzim, idele ku Kang Haji saha eta. Cina atuh boga pikiran, dagang teh wayaki. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku telah buang-buang. Terus yang ku berikan, cara yang goyang. Keneng izin. Omang, Kemana salila iya siah izin. Ditunggu-tunggu ke aing salila 3 tahun izin. Di SMS tengah balas, di telepon tengah angkat, di baca book tengah inbox izin. Kemana wae sia salila iya izin. hampura Omang, bukan maksudku melupakanmu, tapi hutang abdi salaput hulu. Aku pergi meninggalkanmu hanya untuk dagang tahu bulat, Omang. Izin, aku tak percaya kata-katamu izin. Kau dustai cintaku izin. Maafkan aku, Omang. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu, Omang. Izin, hari siang aing teh oman-oman, pan aing teh roman gitu. Sarua siage Omang, ka aing teh ijeun, pan aing teh aneh gitu. Betangkeun nami jampang jawara anu tos kakoncara aya naon ieu, aya masalah, aya nu ribut, wataskeun ka kua dicacag kua Roma, eta teh saha jelema teh? Jol ungkuk-ungkuk leos we teu pugu. teuing aneh. Rom oge teu apal eta jelema datang jual cacag leos we terlalu. Hayu Roma, urang ge urang ini urang sasonoan. Ini kampung kayak kampung kosong,
Sejalan kaki dari tadi tidak ada orang di sini yang ngaliwat acan. Nei, 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 nei. Nepangkeun nami abdi Menir van de Kalk. Abdi lahir di Walanda di kota Pasir Laja. Nei, nei, nei. Cincin permata yang biru setahun lalu sebagai tanda cintamu kepada diri. Dansa ini orang datang cincin permata biru. Nei, nei, nei. Kamu siapa? Menir, kamu lupa ya? Aku kan istrimu, Menir. Aku Betot. Nei, nei, nei. Masa istriku namanya Betot? Istriku namanya Betty. Aku Betty, Menir. Mama, eta saha anu jangkung badag anu nganggo acuk koyoleng? Engko eta teh Bapak Sia, Pipit. Eta teh Papa Pipit, Mama. Nah, jangkung badag nih bedegul kitu. Ari Pipit kolonel, kolot-kolot tegede menel. Pan basa Mamah ulin kawalana, panggih jeung Bapak Sia, ngan teu kahaja. Bapak Sia maju, Mamah mundur. Jadi we Sia. Jadi ya teh papana Pipitna. Papa, Pipit henkeun datan, Bapak. Nei. Bapak, emang saya bapak kamu, ha? Tewak dicacang halus yang ngilu dibawa ku aing. Ulah Kang Jampang, ulah eta teh salaki abdi. Mang Gampang, ulah eta Papa Pipit Mang Gampang.
aya naon ieu ning aya bule ka lemur urang ieu bule penjajah tewak ku aing tewak dicacang ku aing dicacang hayu siang ngilu dibawa ku aing. Ulah Kang Jampang, ulah eta teh salaki abi. Mang Jampang ulah eta bapak pipit Mang Jampang ulah. Bapak nanahan ieu mah penjajah company dibawa ku Kang Jampang rek dicacang. Sayyidina wa maulana Muhammadin